Pil sekolahan baheula urang di mana tah sekolah kuring baheula teh di dieu SD genep tahun diajarkeun A B C D duikeun ka inih budi bapak budi teh di dieu matak sing inget kana titik tanam titik tete tutu sing inget kana Purwadaksi mun cekolot tah di dieu urang teh asal matak kudu dijaga alma mater teh diajar beradab teh diajar ilmu pertama teh urang teh sekolah dasar teh di dieu gitu tanya omat sing nyaah ka guru sing patuh ka guru guru teh digugu jeung ditiru da urang mah menjadi kolot cantang tuh bisa ngadidikna gitu lain cantang tuh nya beda kolot beda didikan gitu tanya di sekolah mah geus jadi kewajiban guru geus leupas tanggung jawab tina jadi kolot matakna kumaha guru aya di sekolah mah ayo wilujeng nyuprih ilmu kangge sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.